Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammumi ari ieu eta bab mertelakeun tayammum. La yasihu henteu sah naon at-tayammumu tayammum bisyai'in ku hiji perkara min ajza'il ardi anu tetep tina pirang-pirang juz bumi illa biturabi kajaba ku taneuh al khalisi anu murni atanapi anu bersih itu turab at-tahiri anu suci itu turab alladzi anu lahu anu eta tetep pikeun itu ladzi gubarun ari kekebul bisyarti ayyan kula kalawan syarat yen mindahkeun si mutayammim hu kana itu turab walau minal hawai jeung sanajan eta tetep ti awang-awang wa ayyakuna jeung yen kabuktian itu tayammum ba'da dukhuli waqtil ibadati eta tetep dina sabada asupna waktu ibadah allati anu yatayammamu anu tayammum itu si mutayammim laha pikeun itu ibadah wa asbabuhu jeung ari pirang-pirang sababna itu tayammum salah satun eta tilu al awwalu ari anu kahijina adamul ma'i eta henteu ayana cai wasani jeung ari anu kaduana khaufud dharari eta mikasieun madarat min isti'malihi tina makena eta ma'in bisababi marodin kalawan sabab gering au nahwihi atawa umpamana itu marad wasalisu jeung ari nu katiluna ihtiyajuhu eta narima butuhna itu main disyurbihi pikeun nginumna itu si mutayammim atawa si jalma aw syurbi hayawanihi atawa pikeun nginum sasatoanana itu mutayammim atanapi si jalma teh al muhtarami anu dimulyakeun itu hayawani wa furuduhu jeung ari pirang-pirang parduna itu tayammum arbaatun eta opat al awalu ari nu kahijina an niyatu eta niat makrunatan bari nu dibarengkeun binaklit turabi kalawan mindahkeun taneuh wa bi awwali juz'in jeung kalawan ngusap mimiti juz yamsahu anu ngusap si mutayammim hu kana itu juz minal wajhi anu tetep tina beungeut atawa barina tetep tina beungeut wayanwi jeung niatan sal mutayammimu jalma nu tayammum ihtibahatas sholati kana nyuprih ngameunangkeun migawe salat masalan umpamana asani ari nu kaduana mashul wajhi eta ngusap beungeut tulan kalawan panjangna wa aradon jeung kalawan lebarna hatal muqabbila sahingga ti belah handapna min anfihi tina irungna itu si mutayammim wa syafataihi jeung tina biwir duana si mutayammim asalisu ari nu katiluna mashul yadaini eta ngusap leungeun dua ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana wala takfi jeung teu cukup naon darbatun wahidatun sakali usapan lil wajhi pikeun beungeut wal yadaini jeung pikeun leungeun dua balabudda balik tamisti likullin eta tetep pikeun saban-saban sahiji min huma tina itu wajhun jeung yaden min darbatin tina usapan mustaqillatin anu mencil atanapi anu nyurangan ar-rabi'u ari nu kaopatna at-tartibu eta tartib bi ayyuqaddima gambaran yen ngaheulakeun si mutayammim mashal wajhi kana ngusap beungeut ala masil yadaini mandirikeun kana ngusap leungeun dua wa yubtilu jeung ngabatalkeun hukana tayammum naon ma perkara yubtilu anu ngabatalkeun itu ma al wudu'a kana wudu wariddatu jeung murtad wa zawalul mani'i jeung leungitna anu nyegah qabla syuru'i dina samemeh ngalakonan atanapi tumandang fi sholati dina salat allati anu yatayammamu anu tayammum itu si mutayammim laha pikeun itu lati wala yaf'alu jeung henteu meunang salat itu si mutayammim bitayammumil wahidi ku tayammum anu sahiji fardhu ini kana dua fardu bal fardhon balikta
kana hiji fardu pakot unggul wama jeung kana perkara atanapi salat ieu teh syaa anu karep itu si mutayammim minan nawafili nyatana pirang-pirang salat sunat allati anu dakhala anu asup naon waktuha waktuna itu lati qoblat tayammumi dina sameme tayammum wa yu'idu jeung ngabalikan deui sal mutayammimu jalma nu tayammum salatahu kana salatna mutayammim in tayammama lamun tayammum si mutayammim lil bardi karena tiris au sholat wa sholat si mutayammim pi mahallin dina hiji tempat yaglibu anu galib pihi dina itu mahal naon wujudul ma'i ayana cai. Babun najasati ari ieu eta bab mertelakeun najis wa izalatiha jeung ngaleungitkeunana itu najasah. Al hayawanatu ari pirang-pirang hayawan kulluha tegasna sakabehna hayawanat tahiratun eta anu suci illal kalba kajaba anjing wal khinzira jeung bagong wal mutawallada jeung anu dijurukeun atanapi nu dilahirkeun minhuma ti itu kalb jeung khinzir au min adi ma tawati salah sahijina itu kalb jeung khinzir wal mayyitatu jeung ari bangke kulluha tegasna sakabehna mayyitah najisatun eta najis illal adamiya kajaba bangsa Adam wasama kajeng lauk wal jaroda jeung simut wa kullu ma jeung ari sakur perkara kharaja anu kaluar itu emma minas sabilaini tina palawangan dua maksudna kubul dubur najisun eta najis illal maniya kajaba cai mani war riha jeung angin maksud angin di dieu teh hitut wal haso jeung batu krikil atanapi keusik illam yan aqid lamun teu jadi itu haso minal bauli tina cikiih wan najasatu jeung ari najis salah satu aksamin eta tilu pirang-pirang bagian mukhaffafatun tegasna kahiji najis mukhaffafah wa mughalladatun jeung kaduana najis mughalladah wa mutawassitatun jeung katiluna najis mutawassithah. Fal mukhaffafatu maka ari najis mukhaffafah baulul zakari eta cikiihna budak lalaki alladzi anu lam yablugh anu acan nepi itu ladzi haulaini kana umur 2 tahun walam yatanawwal jeung acan ngadahar itu ladzi ghidaan kana kadaharan ghairal labani salianti cai susu wayat huru jeung suci naon mahalluha tempatna itu mukhaffafah birosyil ma'i ku ngepretkeun cai alaihi kana itu mahal marratan wahidatan kalawan sakali balikan hatta ya'umma saingga yen ngawalatraan itu maun hu kana itu mahal bisyarti antazula kalawan syarat yen kudu leungit naon ainul bauli datiahna cikiih qobla rosyi dina samemeh ngepretkeunana wal mughalladatu jeung ari najis mughalladah najasatul kalbi eta najisna anjing wal khinziri jeung najisna bagong wal mutawalladi jeung najisna anu dilahirkeun minhuma ti itu kalb jeung khinzir au min ahadihima atawa ti salah sahijina kalb jeung khinzir wala yaturu jeung teu suci naon maluha tempatna itu mughalladah hatta yaghsila saingga yen ngumbah si jalma sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan tiasa deui kieu hatta yughsala saingga yen dikumbah itu mahal sab'a marratin kalawan 7 pirang-pirang balikan tiasa kitu ge idahunna ari salah sahijina itu sab'a marrat makhlutatun eta anu dicampuran bit turabi ku taneuh at-tahuri anu nyucikeun itu turab walayak tapi jeung teu cukup bisab'ati ku anu 7 wala yuktafa jeung teu dialap cukup naon bisab'ati kalawan anu 7 illa inzalat kajaba lamun leungit naon ainun najasati datiahna najis bil marratil ula kalawan balikan anu pangheulana fa inzalat maka lamun leungit itu najas atawa ainun najasah bil ghairil ula kalawan lain anu balikan pangheulana fajami'ul ghusalatis sabiqati maka ari sakabeh pirang-pirang kumbahan nu ti heula ala zawaliha kana ngaleungitkeunana itu zat atawa ainin najasah
yusabu eta diitung itu jami'ul ghusalat marratan wahidatan kalawan sabalikan. Wa yajibu jeung wajib ba'daha dina saba'adana itu ghusalat naon tamamu sab'ati nyampurnakeun bilangan anu 7. Wa mutawassitatu jeung ari najis mutawassitoh baqiyatun najasati eta sasesana pirang-pirang najis. Wa yathuru jeung suci naon mahalluha tempatna mutawassitoh bi jiryanil ma'i kalawan ngaberjalankeun atawa manyurkeun cai alaihi kana mahal marratan wahidatan kalawan sakali balikan illam yakun lamun teu bukti lin najasati eta tetep pikeun najisna naon jirmun jirim wala ta'mun jeung teu kabuktian aya rasa wala launun jeung teu kabuktian aya rupa wala raihatun jeung teu kabuktian aya ambeu. Fa in kana maka lamun bukti la eta tetep pikeun itu najasah naon syai'un hiji perkara min hadzil ausofi anu tetep tina ieu pirang-pirang sifat. Fala yaturu maka teu suci non mahaluha tempatna itu najasah hatta yazula sehingga yen leungit naon dalikal wasfu itu sifat wa yupa jeung diampura naon anil launi rupa wahdahu barina sahijina itu lawan wa anirrihi jeung dihampura ambeuna cenah wa dahu barina sahijina itu rih idza asura di mana-mana hese naon zawaluhu leungitna itu kullun minal naon tadi teh minal laon warih walau tawaqqafa jeung lamun butuh naon zawalun najasati leungitna najis ala sabunin kana sabun aw ghairihi atawa kana liana sabun wajibata wajib naon istimaluhu makana itu sabun aw ghairihi wa yumfa jeung diampura anin najasati tina najis alati anu la yara anu henteu bisa ningali kana itu lati naon al basaru panon al mu'tadilu anu sedang anu biasa itu basor wa anil qalili jeung dihampura tina najis anu saeutik minad dami tina getih wal qayhi jeung tina nanah. Ingkana lamun bukti itu kulun minad dam wal qaih min ghairi kalbin eta tetep tina salianti anjing wa khinzirin jeung tina salianti bagong wa anil katsiri jeung dihampura tina anu loba aidon deui ingkana lamun bukti itu katsir minasyakhsi eta tetep ti hiji jalma nafsihi tegasna tina dirina itu sakhos wa kharaja jeung kaluar itu kasir bi ghairi fi'lihi kalawan lain pagaweanana si jalma wala yatanajasu jeung teu najis naon at-tahiru anu suci an-nasyifu anu garing itu tahir idza asobat di mana-mana kakeunaan atawa di mana-mana keuna hu kana itu tahir naon najasatu najis nasyifatun anu garing walaya turu jeung teu suci naon syai'un hiji perkara min najisil aini tina najis zati illa juludal mayyitati kajaba kulit atau pirang-pirang kulit bangke idan dubigots di mana-mana disamak itu julud wal khamru jeung kajaba arak idan qolabats di mana-mana jadi itu arak atau khamr khallan kana cuka binapsiha ku dirina atau kudatiahna itu khamr wala yaduru jeung teu madarat naon fawaronuha ngabudahna itu khamr wala naqluha jeung teu madarat mindahkeunana khamr minasyamsi tina panasna panon poe ila dhilli kana anu iuh walal aksu jeung teu madarat sabalikna fa in turiha maka lamun dialungkeun piha dina itu khamr naon syai'un hiji perkara qabla takhalluliha dina samemeh jadi cukana itu khamr walau tahiron jeung sanajan eta anu suci wa baqiya jeung nyesa piha dina itu khamr wa baqiya jeung nyesa itu syai' piha dina itu khamr hatta takhallalat sehingga
jadi itu atau jadi cuka itu khamr lam tathur tah henteu suci itu khamr. Babul haidi ari ieu eta bab mertelakeun haid wan nifasi jeung mertelakeun nipas. Al haidu ari haid huwa eta ari itu haid addamu eta getih al khariju anu kaluar itu dam min kubulil mar'ati tina kubulna awewe isi hatiha dina waktu sehatna itu mar'ah bila sababin kalawan henteu aya sabab. Wan nipas jeung ari nipas huwa eta ari itu nipas addamu eta getih al khariju anu kaluar itu dam minha tina itu kubulil mar'ah ba'da tamami wiladatiha dina sabada sampurna ngalahirkeunana itu mar'ah. Wa qallu sinil haidi jeung ari pangsaeutikna taunan haid tis'u sinina eta salapan pirang-pirang tahun takriban kalawan had takrib. Wa aqallu muddatihi jeung ari pangsaeutikna zamana itu haid yaumun eta sapoe walailatun jeung sapeuting. Wa aktsaruha jeung ari panglobana itu haid tanapi kana muddah jeung ari panglobana itu muddati khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena. Wa ghalibuha jeung ari panggalibna itu muddati sitatun eta genep poe au sab'atun atawa 7 poe. Fa inna qasama kalamun kurang naon addamu eta getih tahu naon addamu getih an aqalil muddati tina pangsaeutikna zaman haid au zada tawalawi itu dam ala aktsariha tina panglobana itu muddah fahuwa maka ari itu dam mupasadin eta getih pasad. Wa aqallu muddatin nipasi jeung ari pangsaeutikna waktuna nipas lahdotun eta sajongjongan atau sagejrotan. Wa ghalibuha jeung ari anu galibna itu muddatin nipas arbauna eta 40 naonana yauman poena. Wa aktsaruha jeung ari panglobana itu muddatin nipas situna eta 60 poe. Wa ma jeung ari perkara zada nu ngaleuwihan itu ma alaiha kana itu situn fadamu pasadin maka eta getih pasad ngaranna aidon deui. Wa yarumu jeung haram bil haidi ku sabab haid wan nipasi jeung ku sabab nipas naon al mubasyaratu silih antelan kulit fi madina perkara baina surati anu tetep ma di antara bujal wa rukbati jeung tuur min ghairi hailin bari henteu aya anu ngahalangan. Wal mururu jeung haram ngaliwat bil masjidi di jero masjid in khafat lamun mikarempan itu si mar'ah tanjisahu kana nganajisanana itu masjid. Wasaumu jeung haram puasa wa muharramatul janabati jeung pirang-pirang anu diharamkeun nalika keur junub as-sabiqati anu geus ti heula. Wa yajibu jeung wajib alal haidika awewe anu haid wan nupasa jeung ka awewe nu nipas naon qada us-saumi ngodoan puasa al-faiti anu lepot itu saum pil haidi dina nalika haid wan nipasi jeung dina nalika nipas duna qada is-sholati henteu wajib ngodoan salat al-faitati anu lepot itu salat fihima dina itu waktu haid jeung nipas. Kantun kitabus sholati cekap wallahu a'lam bissawab.